Aduh, Aku naon? iya tadi abah kerkat cai aya nu hajat teh ya. Jadi di tengah jalan aya begal, abah digebugan. Oh, jadi awalnya nyaleri gitu. Heeh. Ayo sep. Ayo yang balik ke sep. Sep, yang balik. Ini apa lauk kan menang, Abang? Nah, coba tiris. Siapa kan balik ke heula ah. Naon ka Asep deui ka Asep tuh. Naon ka Asep deui. Ah, negarek balik ah. Tak pakai balik. Aduh, asaku capek poe ayeuna Gusti. Si Asep kemana? Lah. Aduh, ya subawaun geus mumpuk kieu. Ya si emak can yang wae can barang dahar Gusti lapar aduh. Ayo kumaha atuh Gusti. Asep, kamana si teh Asep? Ah, Sep, tadi ya Sep, tadi ya tuh, kali itu. Sep, abah teh ieu geus ngalasun ieu menang sapang bulan. Abah, lapar, hayang kalapa, ya, ku Asep. Ayeuna abah pangawan, atur ka dieu, ya. Oke, si emak pasti mau ge bakal hayangan apa eta teh. heeh, Bah. Ayeuna Nyepokan nama ayeuna abah el terperibeuteung lapar haus nya. Siap, anya peribeuteung ku kalapa. apan kalapa teh aya buahan sia teh. Allah. Budak sadi sadeku aing sok teh. Buduk, mana? Adieu. Aisyah ngalap-alap. Jengeh heula ai kolot. Tong tarik-tarik teuing Abang bener. Yo, apan sia teh arek ngalap-alapa. Bedog mungkin. Belet. Asep nu ngala. Kira aku Asep nu masek. Heeh nya kan ai abah teh geus kolot. Ya. Gila. Dulu. Asep naon teh Asep. Capek. Mau capek si Abah mah teh. Capek. Itulah. Balik.
capek. Itu ya gara-gara mana? Pulang capek nggak mana? Segala air ini semua. Tapi dah si Abah dia ngomong tanggal kalapa. Tepat juga lah. Kepala dia asal dia. Mana bedul? Iya tempat ini mah. Salah. Orang bolak balik tadi kering. Balik deui Tuh, udah kita kalapa nu dieu. Dieu aya kenapa deui. Nasib nyasar euy. Ai sia nyari wasekat kolot nya, hah? Ka ieu bakal apa teh? Mana? Aduh aing nyeri kehe deui sia pi omongin wae. Dorama siapa kolot teh? Hah? Apa teh rasa teh? Aji omong teh. Ya. Nah, alhamdulillah ya nya. Ya hatur nuhun meunang kalapa. Tabu. Bong wae teh. Tinggal itu tuh. Oh. Cing. Ada orang jampe. Abah Sakti. Aya aneh kene, Bah. Sangat. Saya tingali aduh aya peci. Ini luan kolot Nanti Abah itu nonton Abah. Jamaknya. pokoknya ya tingalikeun kumaha. Ieu nang jampean 2 poe. Anggar kene. anggar 3 poe. anggar. Oh. 4 poe. 4 poe siana nu pae. Ya, siana nu pae. Geus ayeuna mah kieu. Ieu ke kalapa. Antarkeun ka saung. Di maneh ti heula. Saung saha, Ya, rorompok aing sia teh rompok ka deui wae. Oh. Tetep enak bari poho, Bang. Bae aing mah. Iya. Tadi atas ngalat apa? Kuringan jalan. Balik di kadinya. Nguling jalan deui. Kanya di siga toap, Bang. Toap di Mekah. Eta teh cirinya Abah ada iya kaji. incu anu doraka. Nah, Ya heueuh ku Gusti Allah oge jadi maneh teh disasarkeun. sudah karaon ka Abah sok. Sia nembal wae pan ka aing. Ieu jadi ai incu mah lamun ku Abah diomongan kieu cicing muhun Abah. Ongko tidak cicing tapi muhun kumaha? Heueuh sia teh cicing kieu tah. Kumaha? Muhun.
Mohon bah. Langsung terlang Tolong mohon. mangkat Oh. lamun dititah. Boloho wae. Apa yang tanawan deh enak? Geus ayeuna ieu anceurkeun ka rorompok ya. Oke. Lamun teh salah Mang Ipin tadi keur macul tawaran. Mang Ipin. Mang Ipin. Eta soalnya si Ipin tadi geus mantuan deg-degan suluh ka Abah. Mang Ipin mana ya? Eta anu calana sakieu tah. Oh. Ya. Pokokna mah eta incuna si Ijem. Si Iki. Ma Iki pokoknya CS bareto pernah jadian. Lah, tapi ulah dunia kasih mah aing pernah jadian jeung Ma Iki. Sama keur zaman lo bareto abah lah. Aingnya pokokna mah sia amat. Lamun si emak nepi kanyahoeun aing pernah jadian Ma Iki. Sia ku aing didodet sia. Ya, Nyanyi Bah. sok aing bawa nama Asep aja. Anya, jung. Atunya, Bah, tunggu. Ayo. Salah. Ngam. Ya, makan. Angkat. Abah mah tuluy. Lamun dengekeun heula can anggeus. Lamun si emak nanyakeun, Abah keur istirahat. Istirahat arek macul deui. Teu nya, ngam bagus. Jung. Itu dibawa Bah kalau pana. Nya heueuh. Salam heula ka aing teh. Doraka cenah. Oh, lok boga incu teh. Nyusahkeun aing Gusti. Hei, Naon? mana keur naon hei? Kepo di? Tanya teh. Kumaha urang we? Rek urang goleran di dieu. Mana wani ka Asep? Ani, Emang Asep wani ka mana? nantang urang maneh, sieun kong urang. Nah, sieun urang. Iya jimatan yang tong jabak maneh. Ieu nang urang di dieu 7 peuting. Nah, teh sieun kana bedog Asep tuh. Tuh kenapa tuh? Sieun kana bedog Asep. Wah neurak. Yang piraku. Hah? Lamun maneh wani mah toel irung urang wani teu. Kela nya. Tebak urung mana kan? Cabak ari wani mah. Asep dicabak ka. Woi, anjing. Anjing baseuh sia, untung aing bageut tarung baseuhan. Ku aing tingalikeun sia mun papanggih deui jeung aing. Beak sia da ngaran dulu. Ikan. Apa namanya?
tadi kala kenal eta ngomong aja kieu asap teh lempangnya di situ kita ngomong cuman di eta kaler. heeh aya udah naon sudah kasih tak apa sebagai kebalagaan main HP ajak ngelut ke Asep lagi Sama Bangor si anak ngeureuna. itu mang ke orang kana Asep mau wani mau sieun ku Asep tebak irungna kan eleh mana Eta mah zaman Obang Jaya. kalau teh gitu ya Nya, sekarang salah sih mang mangkut emang tuh itu tadi cek abah Ya. Asep teh kata tahan ku abah amang kan dia nih tampun abah ngalah ieu teh ngalah masuk Yang tadi aku ngalah kalapa bedakeun ka Mang Ipin ngalah kalapa henteu tak apa malkeun teh gitu apa tuh kayak henteu mah segala. Sok penyusun mah mungkin ke Abah. di amang mah Moal mak samakeun. bae ka makeun bae Nya. emang moal nya Moal. Moal. ini sih amang mau nepikan amang keur ini dambain cenah ge Sama karena kalapa mau naon itu yang disadu. aduh Nya. itu mang moal bener Moal sok kasih makan makan. itu mang nuhun mang ya Ya yuk. Mang teh. Iya. kita loba salah mang ngan mauragan Muragan. heeh Rontok sama. Sama ngedak ini. mang ya Ya yuk. yuk Kumaha karameana carita selanjutnya sok di komentar heula dituluykeun di episode 3.